fil hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti kiramil ajma'in syaulil lailul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi al-mu'allifi al hadal kitabi khususon saya Abi Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani wa khususon saya Abdul Wahhab Ibrahim Az-Zanjani radhiyallahu anhum. Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ari ieu eta hiji pangeling-eling. Al fi'lu ari fi'il imma muta'addin eta bohnaha fi'il muta'addi wa huwa jeung ari ngaran muta'addi eta al fi'lu fi'il allazi anu yata'adda ngalewatan ieu ladzi minal fa'ili nyatana tina fa'il ilal maf'uli bihi kana maf'ul bihna. Kakaulika seperti ucapan anjeun dorobtu jaidan kana lapa dorobtu jaidan. Dorobtu geus neunggel kaula jaidan kaki jaid. Wa yusamma jeung di ngaranan ieu fi'il muta'addi aidon deui waqi'an kana fi'il waqi'. Hartosna tumiba wa mujawizan jeung kana fi'il mujawiz hartosna ngalewatan. Wa imma ghairu muta'addin jeung eta bohnaha fi'il ghair muta'addi hartosna anu teu ngalewatan. Wa huwa jeung ari ghair muta'addi eta allazi anu lam yatajawwaz teu ngalewatan ladzi al fa'ila kana fa'ilna. Kakaulika saperti ucapan anjeun hasuna jaidun kana lapad hasuna jaidun. Hasuna geus alus saha jaidun ki jaid. Wa yusamma jeung di ngaranan itu ghair muta'addi laziman kana fi'il lazim hartosna anu misti. Wa ghairu waqi'in jeung kana fi'il ghair waqi hartosna anu teu tumiba. Wa ta'diyuhu jeung ari ngamuta'adikeun fi'il lazim fi sulasil mujarrodi dina fi'il sulasi mujarrad bitad'i fil aini eta kalawan ditikel-tikel ain fi'ilna. Wa bil hamzati jeung kalawan make hamzah kakaulika seperti ucapan anjeun farrohtu zaidan kana lapad farrohtu zaidan. Farrohtu geus ngabungahkeun kaula zaidan kaki zaid. Wa ajlastuhu jeung kana lapad ajlastuhu. Ajlastu geus ngadiukeun kaula hu ka zaid. Wa biharfil jarri jeung kalawan make huruf jar. Jeung kalawan make huruf jar. Fil kulli dina sakabehna. Nahwu dahabtu bi zaidin. Ari contoh eta saperti lapad dahabtu bi zaidin. Dahabtu indit kaula bi zaidin kaki zaid. Wan tolakatu bihi jeung kana lapad intolakatu bihi. Intolakatu geus indit kaula bihi ka zaid. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Fi amsilatin dina netelakeun pirang-pirang contoh min tasrifi hadzihil af'ali tina tasrifan ieu pirang-pirang fi'il.
Ammal madi anapon ari fi'il madi fahuwa mangka ari ngaran fi'il madi eta allazi kalimah anu dalla anu nuduhkeun lazi ala maknan kana makna wujida anu dipenahkan ieu makna dipangihan dipenahkan teh fiz zamanil madi dina zaman anu geus kalewat. Fal mabniyu lil fa'ili mangka ari ngaran mabni fa'il fal mabniyu mangka ari ngaran mabni lil fa'ili pikeun fa'il minhu tina fi'il madi ma eta perkara kana anu kabuktian naon awaluhu mimitina itu maftuhan eta anu dipatahkeun au kana atawa kabuktian naon awwalu mutaharikin pangheulana nu narima baris minhu tina ieu maftuhan eta anu dipatahkeun. Misaluhu ari contoh na fi'il madi mabni fa'il nasoro eta lapad nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna hartosna teh nulungan. Wakis jeung kudu ngiaskeun anjeun ala hadza kana lapad nasoro fa'lala kana wajan fa'lala wa tafa'lala jeung kana wajan tafa'lala wa in fa'ala jeung kana wajan in fa'ala wa ifta'ala jeung kana wajan ifta'ala wa wastaf'ala jeung kana wajan istaf'ala wab'anlala jeung kana wajan ib'anlala wab'au'ala jeung kana wajan ib'au'ala wab'alalla jeung kana wajan if'alalla walatu tabaru jeung teu direken atanapi teu dianggap naon harkatul alifati harkatna pirang-pirang alif fil awaili dina pirang-pirang mimiti fa innaha mangka saestuna itu hadal alifat eta zaidatun panambah tasbutu anu tumetep itu alifat fil ibtidai dina nalika jadi mimiti wataskutu jeung sok ragrag itu alifat fidarji dina nalika kadempet. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.